Hey, dulu sadaya sekanca di mana wae ayana nuru masa dicinta seni budaya khusus nama seni dan budaya Sunda. Yap, hati yang gelap sungkan sekomo bari jeung era urang naon anu aya muga-muga urang ngawang beres-beres hitung-hitung bubar stres pacar rumah jika podcast ngawang belum beres-beres ngawang belum beres-beres hitung-hitung bubar stres pacar rumah jika podcast ngawang Kongres nyawangkong kenahan bener ke mana kenakan kita aya bohongan di Kongres bapak dong ini sing atuh dukung rombongan baru rombongan batir ulah rombongan dulu rombongan batur nah gitu kan sok manggakan tah lagi dulu jam patepang daun dari sareng sim kuring dengan kawan di sareng sim kuring dan basri geus ganti deui wae ngaranna eta ayo dan basri iya bener baju nah pada waktu saja ya kongres dina dagang ayeuna urang ngawang teh masih nuluykeun Ancan kamari sareng ki dalang Eka wawan Dede Amung. masih sareng cat Cilegon Candi cukur ya. Lain paksa kuring mah yang kieu kita ya langsung rame tapi sama apa ya ayo ditambahan kan mudah-mudahan subscriber gitu jam jaya yang nonton langkung yeup langkung seueur jadi urang teh langkung seueur anu edukasi nya eta edukasi jeung kahibur bang acara ngobrol eta lain acara ngawayang lain salah gitu waduh gitu ya kan luikeun hancan kamari mati apa perkawis wayang masih garap wayang enak ge mati cuman dipraktekeun bahasa modern mah tutorial ya tutorial kumaha cara ngibingkeun gatot kaca ngibingkeun rahwana gitu nya ngibingkeun sinden kan sinden mah lain dibingkeun sinden mah lain dibingkeun di korobet nya man wayang pan disana di wayang maksudnya kan jadi ari palmasin mah korobet kahirupanana itu ditata kurang teh kudu kodok hatena maksud nama korobet hatena beunangkeun naon hatena beunang hatena mah bungkus bawa bungkus ulah
dalang Jadi kan kita bocah waktu karet mah hiji parawan. Eta beda. Aduh. Keterangan Bere ya mah bere. Bere luar anak-anak gua Juga salah satu. Berarti mah teu kaetan. karetan Teu kurapia. ku tali tamar gitu. Cik ieu mah urang mah bari ngobrol. bahasa Tuan kawitan bahasa ngomong kamari mah urang teh ngarek-ngarek bahas garap wayang. Nya, Aya wacana, aya kawer. kawe. dan memang ketika uyuh pisan gini pangawur dalam Wah, luar biasa. jadi teu saga wayah yang yang bisa bisa jadi. di dalam Nya, Loba pisan naon teh Kita mah kesenian budaya eta mah. manfaat asa jauh urang teh dina asa tadi jadi manfaat Loba pisan ieu tantangan. Tantangan. Gampang di dalam teh. Ese pisan. Ese. nya beuneunan ieu oge kita dalam KKG ayeuna geus ngadalang haditu hadieu teh beuneunan tetap ari dina naon teh dinu prinsip-prinsip mah masih kena aja Bener. kayaknya Bener. Prinsipna data aya engsena aya diajar mah gitu banyak. gitu Ajar banyak ayat. Ajar ilmu sampai ke Cipariuk jauh-jauh tinggi Cipariuk. Belah mana provinsi? kita deket sekarang. beuneunan kieu ayeuna mah hayang kuring hayang sakalian ningali gitu nya kumaha pra-prana di babab nyembayang dibingkeun gerang-gerang Oh nya. Sobat-sobat PKB aing bener kena tur tiba-tiba tangga sahabat itu di Bener. Ini bisa batu PKB. Siapa kali sima. Curiga polisi. Kolektor dari kolektor. Ketinggalin awak lagi. kan berenang tak keur ngarokok lagi ieu mah bari kata gua ngarokok Kun bah tinggal ngerokok. nya Bandungan teh kamar Jadi jadi beuneunan Wah, dia dina babak nonton babagan ngigeukeun atawa ngagerakeun wayang teh kasana kana garap sabat di sana. Sabat wayang. Sabat wayang. ta eta teh dina gerak-gerak sausi malih wayang teh kudu masing-masing karakter atawa Ya, aya dasar-dasar anu sawat Ya, benten-benten tiap karakter wayang benten-benten. Benten acara, benten artos deh. Benten budget, benten deh. atau mun jajan nu minimalis teh bergerak minimal Si Unyi, gawe si Unyi. Gitu wayang. Ini dulu ngaliwat ya. Ya skateboard wayang teh gitu. Sepatu roda we gitu. aduh Ini mah serius aja. oh teh Semua tuh. Jadi kumaha karakter Wayang. Misalkan udah sampai rupa ade model ieu. Gimana udah satria ya. Sampai rupa ade. ieu satria Ya. Apaan kasar? Bapak saat gitu ieu. Tong ngahinakeun. aya sakrek gitu Sudah tapi keras kayak gini hari beungeut mah bodas Bodas deh nya. itu Kresni sih, kresni sih karena abdi mau dilebujur pada betul. sama jan ireng tapi bujuripun bodas. lain. Ya janten ai satria pan sok aya nyandra dalang teh. Upami satria teh rek bijil wayang teh nyandra teh. Iya satria giping lir
lir merak ibing sasaderan. Jadi siga merak ibing nate Arjuna. Oh, Satria dalemi gitu ngibing nate siga merak we kumaha gitu. Aya deui Gatot Kaca Ponggawaan. Gatot Kaca lir kadia langlayangan pedot talina. Jadi ti luhur teh ngapung gedut jeung gending teh kumaha gitu ngalayangan atau pegati nu talina. Ta eta. Bae di Rahwana gitu. Ta cocok aya Rahwana mah lir ka dia jaran aya jaran teh kuda. Lir ka dia jaran metu saking istal teh kandang kuda. Jigra gitu, lumpat dan lepas ti gedogan jeung gedogan. Iya. Rahwana Bajidoran. Oh, bahasa itu berarti ti Rahwana. Benda sosok semua. Iya, gimana masuk? Jauh-jauh. Kan bahas kena Rahwana Rahwana, itu kan karena rombongan mana? Cara Bajidoran tenang kan Kakang Kiyo ieu. Kan dengan Rahwana aya di dia. Ya mau seperti gitulah Ya, ibarat aja musuhnya merak, jeung langlayangan pegat, kuda lepas da gedogan. Karakter itu nggambarkeun situasi wayang kumaha ngibingna. Wujud karakterna. Wujud karakterna gitu. Oh, gitu mah ngaranjeun di Kan kamari mah anu Satria aya. Satria mah aya nu andalmi banyak. Iya, dalam ladrak kan dari nuanda kan sami wae salaras nama merak ngibing sasaderan. Cuman ari Satria ladrak mah biasana rada teuregeus sing ngibingna teh gitu. Model rada kancan tresna gitu. Upami Arjuna mah rada halimpu teletoes wedding we. Sliding kalau di sliding hobi dalu. Itu benten. Iya. Tapi tah meureun kan alina khususna dinu tarinya tari dinu bidang tari ya. Kan aya gerak-gerak tari teh aya parupanya aya capa. Kepan terus ngalun sarua orangnya rumporan wae lawan aya gede gedut sepak bola ya sepak takraw diomongin lagi-lagi ya bilang gitu ada jemilayan ya macam kalamat pisan akan menggeus ya dua kali hebat tapi akhirnya pernah buka pengalaman tempo mau disangka Vito apa juga segi soalnya tinggal yang mau padahal sih semangat itu lagi nampoek kurang oge orang enggak nyaman teka kemon orang yang paling mah Nih, iPad teh itu potongan nih goblok. Goblok. Singwa aya budak temenan. Tapi dari goblok seorang kayak teh maksudna mah goblok itu ternyata lain kasar. Pas-pasan lah, pas-pasan. Kan pengalaman sugan teh mitohanya teh. Iya, si aya.
Aing keur ngalamun Eta lalakon meuli turabi di kebun teh. Boga kitu si aya. tah repek teh mah Aing mah teka tipu uing. abah yang dipanggil ayah si ayah Kan urang kan kok ieu nah baeud wae ieu bulan-bulan. Nah, kami kok hati. Ai sing sering teluk baru. Salah ini pemotongan anu anyar. Kalau jadi kan wayo jadi kelas. Kulanjut wae. Tuh banyak kan hari dua wayang mah kan naon teh sasambungan teh aya dina siku dina bahunya dina takak sasambungan teh Ya. sendi lah dina awak jelema mah tah dina ngagerakeun ibing kan meureun aya keterbatasan Ya. nya moal mirip teuing moal persis-persisan gitu Ya, wah. Benten-benten tiap gaya benten. Nah, kayak tadi kan di rusun gitari nakannya aya lirik barat model tadi aya merak aya naon. Ari di segi musik nah karawitanana aya ciri khasna. Aya ciri khas. Nah, lamun Arjun Sing Arjuna gitu. Berarti musikna kumaha, Rahwana musikna kumaha, Gatot Kaca musikna kumaha cing. Ya, saperto sayeuna satriaan. Ieu mah menurut abdi gitu nya. Pemisatrian mah genahna teh urang teh sosorogan si parasna teh. Bebas lagu nama. Kan genahna biasana lagu kasubunakeun satriaan mah. Kesana simpe. Nya nu simpe da santai teh ada munculna rata-rata satriaan di akhir biasa nama gitu. Boga lakon mah eleh heula gitu. Mun penggawaan biasana model Gatot Kaca umumna geuning sok lagu gendut macan senggot bisa kan rada egan gitu kan Sok komo Rahwana meureun. mun Rahwana biasana tina keringan heula dina garing-garing heula Garing-garing. Kriuk-kriuk teh crispy. tina perkacangan gitu. Ya bener kan crispy kan crispy. Bener. Gurih ieu. Gurih. Hete dubar. Sapertos ieu rawa-rawa aya waledan bendrong. Leuwih deui ka leuwih hegar. Leuwih hegar. Musik-musikna tina keringan-keringan gitu lah. Sapertos Gatot Kaca mah biasana kan aya nu bawa sekar, aya nu mimitian lagu gitu nya. Aya nu bawa sekar ku dalang, aya nu langsung dikecrek teh crek dipangkatan. Aya deui anu di candra si laguna teh dina gendingan pun sorogan non senggot sorogan misalnya parlen gitu. Gagah gitu jadina. Tah eta. pokoknya kudu gagah Parlen Jadaria. Pengusaha. Nah, sama kayak gitu. lamun kurang kadang-kadang saja Muncul sound system RW5 itu. si Iwan Gitu. Biasana Gitu. ya yang dia Gatot Kaca. woi Gatot Kaca. Gatot Ai Kaca. kumis-kumis tuh ada tiga ya. tinggal bodeg Bodeg jadi Gatot. ibarat itu lain itu kita gen hati hejo itu. Maksud nama Kita timpan jika ulang. kulit jeung kuuleun. Atuh maklum bae poe pemanasan. Gitu. Udah usaha. bisa nyuha Cuma mulai beda dari Gatot Kaca ieu mah Krishna teh ada di dieu. Iya. Aing mah Gatot di hayam Krishna. Jangan apa naya Gatot. Ai di wayang mah Gatot Kaca kan. Ai rupan mah Gatot Gaceng aya urang. Cik. Bawinya pemirsa itu loh. Ya. Cara ngibingkeun. Tah. Dina cara ngagerakeun nah heula gitu nya.
aya nu disebatna dina bagian wayangna heula lah. Ya aya sirah wayang huluna. Terus aya awakna, tanganna ieu pananganna aya dibagi opatnya. Aya kilat bahu, nu ieu nu bahuna. Terus ieu nu paliahna pergelangan dua, berarti opat. Ayeuna aya disebut ieu teh sosogol. Sosogol teh ya, sosogol. Aya nyebut sampurin. Aya nu nyebut sampurin. Berapa jangan sampurin. Geus murid, jauh. Dong, kabur. Terus ayat tutuding dua. Saresna mengandung makna saresna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, salapan. Salapan teh mengandung makna wali songo teh ya. Luar biasa. Berarti benernya yang menyebut wayang teh memang tiheula di nya bu para wali karena ayeuna nu seueur nu ngaharamkeun wayang aya eta mah wali songong eta mah songong eta mah gitu gitu Jika nama ieu nanti batak sebut haram ge wayangna mengandung lemak babi. Eta nu maksudna tidak nyari ieu minyak kadah teu haram ada bau harum. terus aya deui filosofina teh naha bet ieu na mas sabab ari manusia mah mulia. Tina emas kan emas mah mulia. Enten na bet karuhun urang pujangga-pujangga kapungkur ieu na warna emas. Awakna emas. Sabab kamuliaan gitu. Ieu wujudna aya nu hejo, aya nu biru, dinu rarayana teh aya nu bodas, anu bodas. Eta teh topeng ge dina. Nu matapan kadang sok aya nu ngaharamkeun teh cenah nyebutkeun teh da wayang eta mirip manusia. Dangu teh mah aya jelema wayang warna emas. Nya lu cengceng. Kan aya manusia sama kitu. Udah urang mah kieu tuh. Eta DP juga. Kemana udah ngagongkeun Uya. Ayeuna disebatkeun bet haram, da jauh tina da cenapan ieu naon disebatkeun haram teh kumargi cenah mirip manusia, cenah eta ngajiplak wujud manusia cenah. Padahal lamun ditingali ieu wayang warna emas teh mungkin jelema warna emas. Terus nu kadua, leungeunna ieu ngaliwatan tuur. Aya jelema nu ngaliwatan tuur. Gitu. Si panjang tangan teh. Si panjang tangan. Eta haram. Secara mah. Nah, terus ayeuna langsung anu gerakan. Nah, gerakan wayang. Fungsi tina disebat sogol api campurit kangge ngagilekeun hulu wayang. Rere gitu. Bisa ngawakil ngagilek eta. Pasti bisa ngarengap kieu kumaha carana jika hiru sabab asma gitu. Apalagi minum teh gigi di rumah yang ada rumah sakit. Aya SSUD di rumah makan. Jadi rumah sakit macam aya poliklinik. Puskesmas. Tah, ieu ngarengrap make naon disebutna ieu dina awak wayang dihandapna teh aya disebutna bogol. Nah, bogol. Nah, Anu naik turunkeun tuh. Naik turun jika gaji. Jangan air menang.
ada dulur wae. Terus aya deui tuding parati ngagerakeun leungeunna tanganna gitu. Jadi mun diekeun mah dasar aya bisa hoyong bisa ngibingkeun wayang dina gerak gedi geula we jeung gedut atawa gedut nyebutna teh biasa nama. Nah, Gatot Kaca mah ngagedut ngagedi. Gagalnya bener juga diuk juga nyuan. Mundur bisa. Nabat mundur. Lain. Percuma maju juga dianya sama orang lain. Dia mah juga enggak ada. Juga harus itu enggak malu. Cek panayakeun teh kenapa agan jalannya mundur? Coba maju juga dianya sama orang lain. Seperti jiwa. Gitu. Kok dari kasih jiwa teh sangat Duryudana teh mancang Tah ari Gatot Kaca mah nyandrana teh ieu Raden Gatot Kaca lumampah lir ka dia langlayangan pedot alin. Jadi ngalayang gitu. Wah, itu enggak. Si Mama. Kahanap. Tah. Dihadap na panu keur mandi kumaha? Hah? Dihandap nempo nu keur mandi. Turun. Wah, turun langsung. Si gorengan kaki. Teng deui. Aya hebat. Manusia kan kaget. Jika Jepang. Terus saya filosofina dina Gatot Kaca oge. Ai Gatot Kaca teh salaras nama superhero asli Indonesia. Pahlawan. Mun di luar negeri mah Robocop geuning nya. Robocop. Captain America geuning nya Superman ya. Super seksi aya ini. Aya pahlawan Atas. Si Hasap sok geura dibuligir ya. Nah gitu. Janten ieu teh riwayatna gitu ya Gatot Kaca teh riwayatna salarasna ieu teh borojo langsung jadi orok beureum pan. Pas di borojo orok beureum teh langsung ditugaskeun ka sawarga Manik Loka. Tugasna merangan karusuhan di sawarga Manik Loka. Rusuhna teh nyatana ku Prabu Naga Percanten Naga Persada ya. Naga Persona. Naga Persona. Nah, ku Naga Persona eta keur nyieun goncang pakeu di sawarga. Ieu orok beureum keneh dipajukeun ngalawanan Naga Persona ku dewa-dewa teh. Kusabab dina ramalan iwa ku budak ieu bisana elehna si Naga Persona. Eta si Naga Persona lumampah ka sawarga teh naon maksudna hayang Koyong ternyata boga paniatan pikeun nyandingnya bogoh teh ka Dewi Supraba teh. Bidadari. Ai beungeut tak kokak aya hayang gitu. Tapi di barat Tuan Putri jeung kresek Indomaret. Tapi lamun aya sejarah anu goreng tayang kanu geuning. Barat Naga Persona yang ka Dewi Supraba. Ai Naga bisa diwujudkeun ku ieu, bisa diwujudkeun oge ku Buta Gede model Arimba gitu. Bisa diwujudkeun ku ieu oge. Sahwae karakter jahat gitu. Pengeling carita Wah teh bisa peti hatam bisa. Cek pemilu wae. Ada ngaledotan wae ka putri saya tahu. Caritana da pugungaranna orok beureum atuh ngalawanan Raja Bengis sama degenya dicetrok huluna mastakana dugi ka mati ku dewa diasupkeun ka kawah Candra di muka teh. Ai kawah Candra ku kawah panas. Lamun bahasa ieu kawah neraka cenah digodo. Ai kawah Candra di muka eta menurut aya filosofina oge. Kawah Candra di muka teh
Chandra teh bulan di muka di masa depan. Jadi intina cerah di masa depan, naon panggodogan cerah di masa depan teh sakola gitu. Oh, jadi ku dewa teh disakolakeun deui. Ku zaman ayeuna teh filosofina eta budak orok beureum diasupkeun ka wacana mah katanya disakolakeun langsung dewasa gitu. Terus penting PPKB. Eta mah beuki we gede hutangna Dewasa. Pandi ya awakna teh dicetak malahan mah ku besi persani intan baja senjata perang para dewa dugi ka ngawujudna janten ieu eleh we intina mah naga percona teh gitu. Ibingana mah tukang kenang biasa di Bantos gitu. Abang lain rombong. Mungkin bayar. Apa nama dia abang lain rombong. Berarti itu kan kenang ieu rombongan kasih nya nama ieu nasi daria bageulana. Cing teu dalang cing wae tirik. Bebas dina gendu bisa katrik Baksa. Baksa. Mun yang arewasa. Make sinjang kieu teh atuh. Sinenan Sinjang kieu sajati waya. kita mah slim belok. Sinjang kieu sajati waya. menjalan agar rembang. Cabok. Jangan penggawa mah beda gitu ya. Nah, Jadi
gagah kesan adanya. Gagah. Penyangkanya eta Asep. Bedana tukang kerang tidak. Gini kan. Kasih di dunia pawayangnya. Benar-benar. Masih ada dunia pawayangan. Perlantudan. Iya. Lamun ieu mah membuka baru ieu mah Biasanya jahat ya mah. karakter jahat. Karakter jahat. Teh hideung bener. Hideung bisa nyinggung ka batur deh. Berarti ada karakter ieu mah tokoh-tokoh karakter. Ya. Dursasana. Dursasana bisa. Pan kisah Ramasinte Sinte Ramasinta. Ramasinta maksudnya punten bala lagi. Ramasinta di CNN. Isi pacaran bohongan. Iya. Kontrol sama Sincan. Ayo Pak Burawana mah tina nyandrana oge lieur ka diajaran mah saking istana. Kuda lepas na gedogan teh. Eta jingkrak lieur metu bahasa Jawi eta teh bisa Jawa kuno, Jawi kuno. Kan diajaran itu saking istana. Cerak. Eta kesopan benar eta. Bisa dina lagu tadi oge tiasa. Nu tadi baksa ente. Itu deui. Bebas anu mah dipilih mah kur ngomong sing lagi jadi anu selawat. Selawat teh jadi selawat. Ampun Gusti Gitu marukan Gitu. Sama aku lamongan kasidah teh nanaon lamun penting mah irit mayarna we. Tukangnya bisa. Ringan eta ge Pak. Ringan bener. Siap joget. Siap nak. Soal tiga Jauh si anak. tinggal gede. Aduh, tobat teh. So. Gitu. Titiknya kayak beda. Kita berjikar Jadi senam eksotis gitu. Namun di ibu-ibu mah jumba. Ada itu pelatihnya Bang. Kan sok ada jumba lah. Jumba. Wah, maki mau. Akhirnya sok ningali di Ya. Abdi ge osok ngelatih jumba mah umur 26 ke bawah. Tahu berarti itu multi talenta dalam melatih jumba itu. Melatih jumba. Hasilnya gitu. Asal umurnya 2 genep tahan gitu. Oh, intinya boleh ngelatih-latih. Oh, ini ngomong. Searching. Satriaan Kumargi wayang ada di jalan. Oke.
upami anu nanggap kakara. Nu hoyong atuh sateuan mah tangat mah. Ya aya di bawahnya. Di bawahnya tadi dihubungi gitu. Kopi di bawah teh. Eka. Dokter Adus Eka. Dokter Adus Eka Wawan Dede Amung Sutarya SSN sarjana sinarieun. Sarjana salariun. Nami grup teh abdi Indra Prasta Pujaran Monggol Pawenang Putra. Indra Prasta Pujaran Monggol Pawenang Putra Mohon. Indra Prasta teh upami kalpat maka eta kan salah sahiji nagara dina pawayangan nya. Nya. Eta teh Pandawa anu diraja janten hari Indra Prasta mah pusat kota nu aya di Amarta lamun di Indonesia mah Jakarta. Tah Amarta mah pusat kotana teh ibu kotana Indra Prasta. Yudhistira raja. Kita aya deui kan provinsi ieu kotana gitu kan gitu kotana teh Arjuna Madukara kotana teh terus Bima mah Monggol Pawenang Betawi Jodipati di Jawa mah terus aya deui Sakula Sawo Jajar terus Sadewa Bumi Retawu gitu. namun Judi Guntara Ya Judi Guntara. Jadi memang Indra Prasta namanya. mana blog Bang wae sia. baru ada Apa sok nabeuh we bareng jeung mana. Kitu tah pasiksakna teh si eta mah aya nu aneh wae. kita sajalul tapi hari grup atau naon di Sanggar atau naon Nya Sanggar 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 wayang Indra Sanggar wayang Indra Prasta aya channel YouTube aya channel channel YouTube-na Kang Mas Dalang Eka. Kang Mas Dalang Eka di subscribe di like jeung di komen Sareng dibayar. subsidi mah yang dibayar yang koma memang itu hari nyaman dalam dunia wayang jadi di Nusa Bidang Kasenian oke ngalah pangabisan teh kan deukeut murah-murah deukeut gratisan mahal ya lain masalah materina oge hukul gitu tenaga pikiran waktu nah diajar gitu aya yang bisa ayeuna geus bisa tarik digratiskeun kecuali yang paling dulu aya abi ngadu dulur teh nya saking kieu meureun boga ese majalkeun promosi terus ila hayeuna atuh nyaana promosi wae tah kitu nu alus memberikan lawan di mana boga dulurnya ge nyan dulur gitu nya mun aya tanggapan teh nya ulah gratis euy nya idangan-idangan wae mah itu biasakeun biasanya biasa lain dulur tapi ngaku dulu jadi maksudnya hitung-hitung urang teh milu ngarojong ngamule nanti ngamule ngembangkeun ngaronjatkeun jejen aja sisi utama ajarin aja nilai usaha dilestarikeunna iwal ti urang-urang deui gitu kan nya aya ieu lagi di alok teh kesenian ka budayut budayaan jasana sanes lumangsung lumayan jika nyeliran adinya ada budayut tuh atau kasih sisa nyeliran ya apa nu eta mah budayut awak sabeungeut ya ayo budayut ya jadi bintang tamu teh kita siasap gitu ya tapi kese tapi pasirna teh yang dibayar wae di mah aing macing bayar tapi tahu imam bayar apa bayar kita balik bayar kan aya ojek we balik bayar kaduhung geus 2 epis itu udah sekian rumah gitu lah
Ima guyon ulah dinyakeun Judulna ge ngawan. hewan kau bener Tapi kayak pilih aya nu iya pasti aya reng ti acara ieu pasti bakal loba. Amin. Nanggap. amin ya Allah Mama mah teh halus aduh anjing roh asli lah itu tangke nu gini kumaha cenah price-list-na aya berarti di TikTok aya TikTok-na naon TikTok-na sami ka Mas Dalang Eka lajeng IG sami teras WA oke Oke. di DM di DM saja price list nanti menyusul nah presentasi masih kebetulan 10% lumayan rek acara asup ke urang mah 100% gepek 100% gepek gepek kan acara 20 juta bejakan 20 juta coklat mah 20 juta tikis di mana dulu jangan kepotong Itu dengan lembur batur. tapi bener eta kadang-kadang di nu seni mah awal kene aneh mertibatan pelaku seni mah nya calo kadang-kadang siasaban gitu Ini penyakitna ya di. dan mau nama hukum dibunuh siasat orang perlu deh Mending kakak. lumayan terjaga lah ya iya hukum kita pakai bedug Tambah naik teh ayeuna dina raraga dalang geus ka mana wae nabeuh teh. pengalaman gitu ya Pengalaman. bag-bagan pengalaman nu pengalaman pirujiteun aya ya ya. Suka duka lah suka duka Pengalaman cik kumaha ya. duka lah Nabeuh di mana? lu jeung sia tenang tuh ada jadi kalau mandi pula gitu saya juga ada itu kita tukang kenang kecilan lah ya ai kapungkurna pan kumargi eta can gado mobil ininya maka teh encan jadi Apa itu motivasi supaya yang lebih maju. Nah, gitu. Karena sudah nah gitu dan bawa si semua. lanjutkan mau ya. Jadi ya Bogor memang kendaraan lah gitunya ku margi budget minim gitunya hoyong kaya disebut Allah orang gitu kan ya orang kan mobil dalang atuh kutip dalang gitu kan tanda kutip Wawe si Grab si ojo Grab ini teh da mau wayang ridu kan lawa mobil we lain kagayaan arah angkut bener-bener dan tapi itu mah anak buah loba gitu nya biar teh nepi we efek teh nu hajat jeung jalan raya jauh teu bisa asup nya teu bisa asup tah mobil teh pedah ku sabab asup gang jeung jalan di portal teu bisa jadi semestinya yang mobil Teu bisa ada deket panggung teu bisa. Padahal mah bisa sa mobil kan ku sabab Grab nya nepi titik we meureun nepi dinya teu bisa asup ke mun markirkeun kan hese ya wayahna we dalang teh ringgit wayah agak mau jika bapak TV bisa kana teh tukang sate. Sampunin nalolo. nah sate teh gede-gede teh nya gitu katambah dia di panggung dah son ti Karang Taruna utawa kaseri itu tuh pengalaman tuh masih eta nu ngendangan sondang tuh ukuran sakieu besar lagi nah urang teh ngagarem Gatot-Kaca teh asa soal kemprang semap dan lagi dorkeun jadi mimite itu bajidor dalam jalan bajidor nyemak kata nyemak kata nya gitu nak gitu hari speaker tuh aku lah tahun 80
Katambah deui. Seksi peralatan teh si Hasan. Ieu si Hasan sia. Si omongeun sareng. Seksi peralatan teh Mau gamelan dari paling bawa gamelan sohap nyewa teh. Sohap. Malahan mah nu mantosan abi nuhun pisan Kang Wawan Damsenbud ka punggung. Kang Wawan Damsenbud nuhun pisan. Bantu gamelan mah soka bawa we gamelan nu aman. Heeh. Bawa si Asap, bawa oke. Bawa bagian peralatan. Pan hari inti gamelan mah kudu kan selat gamelan teh. Kan nu inti pisan mah salendro. Ai bonang di bawah selatna uga salendrona eueuh. Di bawah. Cek urang teh degungan we aya sakalian gamelan pelogan. Nah, hiji saron areuweung anu hiji tuluy di kosong. Ara rompong asa disangka doger moh. Kalau kuat si Asap. Si bonang nyanyawan lawan pas arek rung pisan atau masih lila? Masih lila, kieu caritana teh. Kuy keur nu hajat. Keur ngobrol. Diculik-culik si eta. Bos. Geus beda ieu. Aya kahayang nyebutkeun teh aya kahayang. Bos, naon? Rek rokok aya ieu rokok lain. Bonang tinggalin sawareh. Hah? Sawareh halus. Halus. Mantap ke panggung baru. Amankan kamu. Amankan kamu. Jadi begitu kapan teh geus waktu pikeun nyemot deui. Waktu. Udah jauh lah bos tadi Jatinangor padahal mah deet gitu nya. Ai mobil balik deui cenah main papakan duit saya aya cenah. Keur zaman ngaberas pan harita. Ngaberas. Ya. Ngaberas teh naon kan? Ini ngaberas. Dibayar-bayar gitu lagi. Ngalalanya gitu ya. Jadi ngalalanya maksudna teh ulah narip harga heula sok geura panggungan sabaraha ge nu penting nayaga kabayar alat kabayar cek sepuh bareta teh puasa we heula ngawayangna gitu keur dalangna mah ngabras teh gitu Ngasakeun menurutnya. nya alhamdulillah baturan perjuangan teh si Hasab teh jeung tukang kendang Abasep Jadi saksi sejarah. si sejarah Benar gitu. Ada ki hakap mung dulu. Bedakeun aya Kang Asep. Kasus Grab aya deui abi teh. Apa kasus coba jeung kebon? Nambah di Damsenbud di Manglayang Widang ngabungkur masuk rutin nya. Eta pertama abi ngawayang eta nuhun deui ka Kang Wawan eta Damsenbud deui wae. Ngawayang hayang gaya make mobil deui wae teu kapok-kapok urang teh. Nyewa deui Grab. Nepi ka panggung teh. Dadeukeun ka jeung jalan raya. Bukakeun panto, tutup panto api-api. Parkirkeun balik ditu. Padahal mah teh kadenge. Kan aing ge jerokan di luar. Tutupan kaca, parkirkeun balik ditu cenah. Datang teh ka panggung, ka kana mobil. Eta mobil rek ka mana? Ka handap heula ngopi. Nah ngopi teh di dieu cenah teh mah teh urang bingung ngajawab. Cuci mobil heula. Mana cuci mobil ya? Alasan mah ka bengkel heula. Itu nama ka handap heula we cenah. Kayak dijemput deui. Geus beres ngawayang tet beres. Lancar kan harita mah. Salah Kalau tinggalin. tinggalin nama. Kan turun di nu panggung, mesen Grab eueuh deui nu nyamper da daerah rawan. Jeung poe udah ikut katolong. Si Hasab deui ka dieu sak naon? Alat-alat dia bawa ke urang. Di lahun. Naik motor bike juga. Saksi hidup pokoknya si Hasab. Aya deui hiji deui tinggal lucu jeung si Hasab. Pengalaman mah eta we nu diingat mah nu ka brengsekeun teh hiji eta. Ka Garut na beuh teh. Di mana Garut eta? Cilawu. Wah, Cilawu lumayan. Udah ka Singapura nya. Ari abi mau motoran berangkat teh bukan mobil deui ya. Kapok mending jauh ke kan motor. Duaan jasa.
duaan yang si Hasan bonceng berangkat ka Garut teh Cilawu geus beres ngawayang sapai balik oke si alat mapan MPP bapak mobil berangkat pulang teh heula mawa karung si Asap teh Pak carita teh ingat-ingat lah mawa karung balikna teh urang nu nyupiran nya anak buah di supiran cek. Kurang aja. Da urang ngarti da manehna mawa karung. Ini teteh kan motor jarak sabaraha kilo keur dina poe di leuweung. Peledag teh ban bocor. Kaleong dah. Alah kumaha ieu bae paksakeun lah meureun di hareup aya pom bensin meureun. Aya bengkel digedor teu muka. Tempikeun ka 3 bengkel teu muka wae lapar patuangan teh tos kageboy sapunten cenah maneh kan mau gantungan cek urang teh mau gantungan maneh cenah cing urang menta mih wae urang racekeun urang buka urang racekeun we mih naon da ieu mah orai cenah cuman tidak karung teh ayo urang keuleuh aja ayo urang teh keuleuh teh naon urang posisi keur capek urang posisi teh keur capek heuy nyaotan keur mah ngageboy di jalan ulah heuy sia teh kieu urang nawan dudungan sia dudungan maneh ulah heuy gantungan nu dieu eta mah urang apa teh orai aslina bos ieu mah orai mun teu percaya tuh cenah bener orai Tapi kan nyupiran teh gitu. Tadi ngageboy, si Asap itu kan mau orai teh gitu. Bari ngajedug kan ieu teh. Tuh kabareun orang. Aing mah kumaha bisa mau orai cek urang teh. Tadi teh urang teh ka mushola ya orai ditewak we rek orai rek asup ka mushola teh ditewak ku urang cenah alus tujuanna mah keur naon dibawa ka Bandung orai teh dipiceun rek dipake kulitna keur beubeur untung teh dikutuk ku Nyi Brorong pakai dulu coba ya kelakuan teh tapi eta pengalamannya tuh kan dari wayangnya piceun cek urang teh oraina piceun ieu cek urang moal bener sama wasiat urang Bandung teh gara-gara bener dipiceun ku si Asap teh di mana dipiceun hareupeun bengkel gede kata teh mau kieu lain aing geus dipiceun teh brae mangge SPBU benar si Hasab memilih tapi eta mawa naon mawa carita si Hasab teh mawa carita mawa kitu temen hari kurang hari dongengkeun ngajar pika geuleuh nya bikar wiji teh gitu tapi nineung gitu geuleuh tuh yang di Binong Jati kunci di Hasab teh wae datang ke panggung teh can aya naon di panggung teh ngadat urang teh ai mana di panggung naon saya teh ai pas datang teh eueuh si Hasab teh ka mana si Hasab ka mana sih tapi jadi tukang hiling ngomong panas urang ambak teh terenyuh ningali itulah kayak urang undang si Hasab makanya geus doana 7 kali datang wae teh di telepon ku saha ge mun najan ku seniman naon geus eta mah budget sabaraha kayak yang nabikeun bikeun kabitaeun punten waktu punten 50 acara ini budget 50 acara ini cekap juga nama cekap ya kan we aya di acara kongres kan jam harapan sana pokoknya mah mantap ya kesan-kesana untuk melestarikan seni budaya teh lajengkeun deui supaya Indonesia lebih maju. Amin. Budaya. Siga presiden ya urang siga capres. Siga Prabowo. Tapi mun urang jadi gubernur mah urang demi aya janji urang. Oh cina. Naon janjina? Digusur sarita mungkul. Oh. Digusur kumaha? Digusur dipindahkeun ka ujung Berung.
PPS itu kalau misalkan PPS itu mau Pesannya selalu jaga lestarikan seni budaya terus kedah langkung majeng lah. Amin. Oh, YouTube channel YouTube Agil gitu. panggilan channel. Panggilan channelnya Kongres ngawangkong beres gitu. Orang tutupna pula gunakan kami teh teteh. Dua sumber. Hah? Iya, weh apa ini? Iya, abdi sakitu lain Cici lagu si nyuruh nya. Kalau cak-caknya. Soalnya ngobrol ya orang nyurupkeun. Pelok. Tadi kita malam lagi hari itu namanya si Sasa teh Basri. Pan baju, cek pion. Eta teh tukang bonang legend. Dan Basri. Tukang bonang legend si Desa. Tapi kok banyak. Dan abi mau sosok eta guru. Iya abdi. Segitu. Seniman Sunda. Ya itu kayak nutup itu. Oh kan nutup jadi kayak beriting nabur. Kita nu kapangatur bersama masyarakat dalam sisi pembangunan dan pembangunan tenang. Bila kita boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya abdi seniman Sunda rasa bangga nikahnya budayana sanajan ukur nayaga hari soal seni urang taruh kreasi seniman ulah angku mun ilmu urang campur Ulah komo. Seniman anak asor mun kali urang kasoho Ulah tanggapan. aya usul sakti atas nami generasi bidang seni ulah sok nemongkeun diri asa aing jembara pangarati urang salerea generasi seni berarti tenang seni Sunda matak sedih hese pisan rek majuna palang siang seniman kurang karyana seniman babarengan ngamule kasenian seniman padalangan cenah juru penerangan khusus di parahyangannya likat cinta mulai kasenian coba sanajan loba halangan dalam tandang manggung makalah gitu
Kada mantap ya.